Apa mana motor listrik? Motor listrik apa? Motor listrik? Nya apa? Nu anyar? Duh naon? Aing nanyakeun, ari motor listrik ditelangna ku PLN atau ku polisi? Berat anjing pertanyaan teh. Bingung atuh ieu mah. Bingung tauhid ieu mah. Sapat ya mah. Cenah bukuna ieu dina kitab naon ieu cenah kapangi? Mana apa? Gunung Merapi? Ya, ai Gunung Merapi aktif? Ya aktif, bohong anjing, aktif naon? Nah, kamari kuan ditelepon teu nyambung. Oh, beuki lieur aing euy. Alah. Apa mana kipas angin? Nyaho aja yang pernah meuli. Tah aing lamun nyaho sia kipas angin aing nanyakeun naon? Angin puyuh atau angin lekopan? Atau angin duduk. Deket-deket kena gelut aja gimana yuk. Kurang ajar sih teh. Apa mana belut listrik? Apa? Lamun siapa? Di mana baterainya? Hilang ngecasna aja. Sok. Eta ngecasana naon eta ngecasana? Tepsi atau kumaha? Belut listrik teh. Ngadon ngahulang ngadon tilang aja gitu teh lieur mulai gitu teh mana apa Gunung Wayang nah itu sadalangna anjing nyawa nah atau sia kurang ajar sia